kejadianana ke zaman Belandanya mimitianananya mimiti tepan ti lemur urang teh loba bergabung-gabung masa urangnya Pak Wiro, Pak Jiwa, Pak Halim nya gegedug-gedugna yo Pak Sridil nya gedang kotna tah mimiti teh ke zaman Belanda mah loba tentara di kaleuweung-leuweung pan nya dan bukan senjata can sakompi tes kita sergu namanya sakompi we aja 30 kita pemimpin gitu nya terus mangkat ai peuting ka leuweung tarupna malah mah di asal ngajar tu pakopennya kadang nunggan burit wakil Mardi tah anakna Kijisan wakilna barang gitu kan tempo daang di dieu timbal di dieu anu ngantanan caroma RT Bumico mentan timbal para bakul di marab esa mentas ka itu ayo wong unggal sore da ai peuting mangedongna di leuweung nya ai peuting mah leuweung eta si leuweung teh eta eta tah di Kalihurip di itu lah oh payuyon kan leuweung kan sana leuweung pan tah barang kitu teh pan Belanda mah mesti cara apluk-aplukan karena sekali doangnya ka dieu. Kada mengasaan mimiting tahun Belanda 8 urang tah. Mimiting ngasek ka buku. Nyorang ka dieu. 8 urang teh nu diiringkeun urang buku duan Kinara jeung Ki Asan. Tah harita. Gitu jelema teh ada eueuh laki mah. Nyorang rupet nu kalut areuh jarang gitu tah. Di huma bisa-bisa we nya. Heeh. Kabarang gitu teh nya Belanda terus ya ka ditu. Ka Pakopen langsung tadi huma itu untuk Pakopen huma pannya anu jadi sawah teh di Tegal liliwan ku Gendot lalu barang mah di humaan teh berjumput dirinya nyarong aya sapana pamajikan pinuh lah di huma eta anu lembur mah jarang jelema saya Belanda sekarang eueuh nyarilib aya nu keluar di huma anu keluar para Belanda sampai ke tengah-tengah anak lemur Pakopen balik deui ka tukang. Anu keluar tah Kitoan jeung Mang Aji jeung Mang Usman. Mang Usman juga gembol tah nyumput di huma. Ngomong gembol sampingnya bodoh panjang. Sabarang gitu tuh begitu Pakopen. Jelema sebelum ditembak. Tembak bocil lompat ka ditu. Cuk Mang Usman teh. Ka ditu lempeng. Jalan sepuh lompat teh tungan kol kawetan tai rawan mah nya langsung bae mah pasusukan da kalangan sakotak nebakan ieu maneh teh hudang disusukan tah tuan keur ngaberit-berit Mang Usman teh nu ka ditu manehna kala hudang jang ka tabe tuan tembak ngajengkang ka susukan berang ae menang 3 poe pusing wah ngubur oh lamun aki urang maki murni ngubur Lima puting pan sebentak murinya, manianana gedinya sasak tah, diseboran ku cai, mun eueuh aki urang mah ngubur, nyieun ketep, kalau urang sorangan di Kebon Awi, da Kebon Awi teu kudu meuli, kalau lega Kebon Awina aki, kalau namanya ti gitu, aya kapal da kelumpat teh mun cekalan mah, ki istok, kalau nanti da kelumpat kayak mulu kemuri gitu, aya kapal